Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu. Adu lakum bisalamah wa sa'adah fil hayati dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabada urang sadaya sami-sami manjatkeun puji kali syukur kehadirat Allah anu Maha ngatur kalabat ngatur umur urang dugi ka wengi ayeuna. Bapak Ibu sakumaha nembe diuniakeun lebat kaping 22 Rajab. Mudah-mudahan sadaya amal ibadah urang utamina angkat ka masjidna sadayana ditampi janten amal soleh di paeun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat kali salam sapapaosna dilelerkeun ka junjungan alam kersana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulawargina, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tugdugi ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah nyepeng pageuh ajaran agama Allah, dugi ka urang sadaya mudah-mudahan sadayana dipunlut ku Allah dina kaayaan pangsayana husnul khatimah. Bapak Ibu nembe dina muqaddimah nyuhunkeun teh mung dua. Anu kahiji hoyong ibadah urang capekna ditawis janten amal soleh. Anu kadua nyuhunkeun teh hoyong maot sadayana husnul khotimah. Rupina cekap Bapak Ibu urang teh nyuhunkeun teu seueur teuing eta ge cekap kacida. Ibu capek cara rape tak mudah-mudahan capek na kaangge ku Allah ditampi janten amal soleh. Da percuma rupina upami capek gawe tapi teu kaangge pan capek dunia lauh akhirat. Bapak atukan tenan mudah-mudahan Bapak milari nafkahna pejuang nafkah katawis Pak cara rape. Mudah-mudahan Bapak sadayana oge amal sami Pak nyuhunkeun teh mudah-mudahan amal lelahna lillah mudah-mudahan ditampi janten ibadah. Atu nu kadua anu abdi sareng Bapak Ibu priyogi teh nyuhunkeun husnul khotimah. Da geuningan cekap Pak urang teh janten pelajaran saur Nabi cekap nasihat mah ku maot. Urang ningali nu maot pan urang ge bakal maot. Batur tedamang pan urang ge bakal manyawe sehat wae. Ibu hoyong sehat wae. Bu ari hoyong mah kenging ngan upami ditakdirkeun ku Allah abdi sareng Bapak Ibu sehat wae eta teh mirip Firaun. Anu teu pernah tedamang teh di alam dunia saalam dunia tingawitan dugi ka akhir Pak namina teh Firaun. Jadi ulah hoyong siga Firaun. Jadi upami ibu nuju sehat siap-siap tak gitu gering. Upami nuju teu damang siap-siap cager. Mun teu cager maot kitu Pak. Maka Nabi urang teh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pan ku Allah ge ditawiskeun Nabi teu damang dina riwayat 2 kali. Aya nu nyebatkeun 3 kali. Intina mah teu langkung ti 5 kali Pak Nabi teh teu damang. Abdi sareng Bapak Ibu mapan 3 kali teh saminggu 3 kali teh sabulan teu damang teh. Maka mudah-mudahan Pak sadaya teu damang urang sakumaha nu dikedalkeun ku Nabi saha wae nu teu damang teh mayusibul muslimin nasab saha wae anu muslim kadituna teu damang kaffarallahu biha min khotoyahu dihapunten dosa-dosana. Ibu teu damang teh ngahampunten dosa. Ibu gaduh dosa kasaha
ka bapak kata tanggi ka bapak aya kata tanggi sami. Maka upami abdi sareng bapak ibu tos yakin gaduh dosa heg teu damang ucapanana teh sok ngeluh atanapi alhamdulillah. Tuh nya padahal upami teu damang teh ngahampurakeun dosa, upami abdi sareng bapak ibu dihapunten dosa isyarat lebet ka surga. Jadi nu teu damang teh ayeuna beuki nyeri aya laguna ningbu naon nyeri nah kadinya nyeri teuing teu bisa atuh nyeri naon eta teh mani serempak Pak ieu teh. Oh eta mah talak 3 sakalian. Bu, ieu mah naros ka ibu. Ari teu damang duni maksad anu ngahapunten dosa urang eta teh teu damang fisik atanapi hate. Tah, Pak. Nya fisik nya hate. Ternyata bapak ibu fisik hate ge sami ngahapunten dosa. Bilih ibu teh dihina ku batur sok nyeri. Upami nyeri dihina batur eta teh ngahapunten dosa. Maka mudah-mudahan ibu upami kitu ningali dihina, upami tos dihina mending alhamdulillah mending astagfirullah. Nah hanya dinten ieu teh aya nu ngahina, padahal upami ngahina teh jadi nyeri dihapunten dosa. Maka punten bapak ibu dina wengi ayeuna urang naos nu gampil we Pak ieu teh sasih naon Rojab. Ari Rojab teh bahasa Arab tina Rojaba hartosna teh aya 2, anu kahiji ngaraos isin, anu kadua ngagungkeun ngamulyakeun. Rupina abdi sareng bapak ibu mah tos nguping sering kacida anu hartosna Rajab teh ngagungkeun ngamulyakeun, tapi rupina anu kahiji tabu anu kahiji teh Pak dina bahasa Arab ari Rajab teh hartosna ngaraos isin. Janten dina sasih ieu mah abdi sareng ibu teh sing seueur isin lamun teu ngaos, isin lamun teu sodako, isin lamun teu salat ka masjid, isin lamun teu puasa, isin lamun teu ngaos Quran, seueur ka isina ibu sami arariseun. Isin Pak lamun maksiat, isin lamun teu taat, ta eta teh sasih Rajab. Upami Rajab masih keneh atanapi leungit ka isin, ta eta teh teu terangeun dina sasi Rajab. Ari ibu dina sasi Rajab Pak emut keneh rupina mah atos Isra Mi'raj teh. Dina Isra Mi'raj pan eusina salat. Tapi ternyata aya eusi nu kahiji saatos salat teh diantawisna pembahasan khusus itolatu alayyanar wa aktsaruhum nisa. Nabi teh ditingalikeun eusi neraka pangseueurna kayak nu dibahas ku Nabi teh Pak dina Isra Mi'raj teh. Jadi sajabi salat teh ternyata dibahas eusi neraka pangseueurna teh istri. Maka anu kedah seueur isin saha? Tuh. Rumaos da emang gitu kedahna. Maka salametna alam dunia upami istri seueur isin aka isin. Duka di Ciamis di Banjar mah aya Pak kamari tahun baru aya rental kinten-kinten emut ka mana rental naon mobilnya Bu di Banjar mah aya Kang rental pacar. Bilih aya nu bingung bade angkat ka ditu tapi teu aya batur kanggo tuang, teu aya batur kanggo ngopi, teu aya batur kanggo jalan-jalan, aya tarifna. Maturan mapah we hungkul jalan-jalan 100.000. Bari sareng tuang 150.000. Entos teu keing tambihan tunggang tuang. Tah Pak punten ieu teh zaman kiwari jol aya rental naon? Rental pacar bilih tegaduh ka bogoh hoyong papacangan tak aya nyewa ka bogoh. Eta teh sa Indonesia duh ka Ciamis. Hari Ciamis Indonesia. Rupina mah aya nganda ieu mah saroleh solehah atuh tahun baru kamari Bapak Ibu kamarana. Tuh kemana-mana darumaos atau tahun baru nu kamari mah tahun baru Masehi. Ari Masehi teh Isa Al-Masih Al-Masihiyah. Upami abdi mapan sareng ibu emutna ge Hijriyah.
Ari hijriah mah tina hajaro pindah beki sae, tina awon kana sae, tina ngambek jadi henteu ngambek. Pokona mah hijrah Pak, hijriah namina. Upami al-masihiyah mah masehi eta mah naon perjalanan, tukang jalan-jalan Pak. Maka Isa al-Masih itu pengembara yang sering jalan-jalan. Tahu upami aya ibu anu teu tiasa calik di bumi ta eta teh al-masihiyah. Nya kita murag bulu bitis. Ai cenah ibu saha? Ibu Rohimah al-Masihiyah kitu teh. Tahu paminu beki saya tiap dintenna berarti ibu teh hijriyah teh. Maka punten Pak dina wengi ieu urang kiatkeun ka isin. Urang kiatkeun naon nu kadua ngaagungkeun. Upami ka isin langkung-langkung ka Allah bakal urang sadaya ngaagungkeun sasih Rajab. Ayat 3 rupi Pak. Anu tadi nu kahiji eusi neraka teh pangseueurna ari eusi surga sok ditaroskeun ku ibu. Muti kapungkur abi teh SD Pak diajar dina Isra Mi'raj pan eusi neraka teh istri. Tapi da teu wantun abi teh nyaros ka guru teh, "Pak, Bu, punten ari eusi surga saha atuh nu pangseueurna?" Tara naros abi teh. Ibu osok naros. Da bageur urang mamurid teh. Tarata taros. Ternyata Pak disebatkan ku Nabi wa itala'tu alayyal jannah wa aktsarahumul fuqara, ditingalikeun cenah abi teh saur Nabi eusi surga pangseueurna jalmi fakir. Maka wajar upami Nabi ngadoa teh ka Allah hoyong ngahiji sareng jalmi anu fakir. Nah apa maksudna hoyong ngahiji sareng jalmi fakir? Hoyong di surga kan. Ibu hoyong beungar hoyong fakir punten Ibu. Ibu hoyong beungar hoyong fakir. Kurang samikeun Pak. Ibu hoyong beungar hoyong fakir. Maksa. Acenah hoyong beungar we. Bari ka surga kitu punya. Papunten. Ibu mah kedahna milihna teh fakir. Acenah wios we Ustad abi mah janten nu fakir. Upami di neraka seueurna istri, upami di surga seueurna jalmi nu fakir. Ari nu fakir teh teu gaduh damel, teu gaduh penghasilan. Ari nu gaduh penghasilan tapi teu cekap wae mah miskin. Aya Pak RT teu Pak RW? Papun teu sok taroskeun pan urang pan aya aturanana upami nu kenging bantosan nu miskin nu fakir. Miskin berarti gaduh penghasilan tapi teh cekap gitu eta teh. Ari ibu ieu teh fakir miskin. Ieu ari abdi sareng bapak ieu kalebat fakir miskin. Rupina mah abdi teh Pak miskin ieu teh. Nah miskin kurang wae. Ieu benten apa? Ari fakir mah teu gaduh damel, teu gaduh penghasilan. Upami miskin gaduh penghasil damel tapi henteu cekap wae naonna penghasilanana. Pan urang ge gaduh damel Pak, tapi sok teu cekap wae. Tah jadi urang teh jalmi tak kitu ari tos ngarangkan mah alhamdulillah. Punten ye, ari nu wajib milari damel Bapak Ibu. Berarti bapak mah gaduh padamelan aya nu cekap hasilna mu cekil, aya nu teu cekap berarti bapak teh kadang-kadang beunghar kadang-kadang ari ibu wajib milari nafkah henteu. Berarti ibu mah teu gaduh damel, teu gaduh penghasilan, berarti ibu mah naon? Sip. Tah, ayeuna urang taros deui, tadi eusi neraka pangseueurna istri, ayeuna eusi surga pangseueurna jalmi fakir. Saha? Nya mohon kadinya arahna teh pangseueurna istri ngan bapak sareuri teu percayaeun. Ustad cenah ari dina dalil namanya pisurgaeun pun bojo teh nganingali ka bumi pun bojo teh asa jep tebih keneh kana surga teh. Ibu anu abot ka bapak naon? Ibu nu abot ka bapak naon? Da sami walaran teh Pak sa Indonesia, sa dunia rupina mah taat. Jadi ibu teh ka bapak nu sesah teh naon? Ibu pami murang kalih teu taat resep teh.
tak bapak ge kitu ka ibu. Ibu pami dipiwaran ku bapak mama punten saur bapak teh pangadamelkeun kopi teras ibu teh kieu muhun sakedapna teh lami bapak bendu teh bendu ibu miwarang-warang kalih nyebatkeun sakedap bendu teh ibu tak kitu bu mudah-mudahannya ibu mah sadayana ge ieu teh nu ngaos mah insyaallah pi surgaeun. Tah ieu teh nu ngaos mah ahli pangaosan nah ge ahli nah dieu tadi mah ngadoa mudah-mudahan ahli surga ngan anu sumping ieu mah ahli takin ahli surga ngan insyaallah saur nabi man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah sawe nu mapah ih laleur ge maksakeun sasaleket we urang teh hoyong ka masjid maka digampilkeun jalan ka sawargana Allah. Ibunya mudah-mudahan ku Allah digampilkeun sadayana. Bapak ibu tos eta rojab teh maka ayat 3 anu kedah dijagi intina anu kahiji pak hubungan ka Allah disebatna hablum nah aya nu wihande nu kahiji hubungan ka Allah disebatna hablum nah hubungan ka manusia disebatna hablum aya hiji deui pak hablum naon da urang salami diajar pak terangkeun eta we ang dua hablum minallah hablum pan mi'raj mah hablum minallah isra mah hablum minanas aya hiji deui pak hablum naon nya abi teh ustad ka dieu teh rek ngaji ulah loba ditanya bejaan bae siap siap anu kahiji pak hablum minallah anu kadua hablum minanas anu katilu hablum minal alam rupina nu katilu ieu langki dibahas hablum minallah hubungan ka Allah sing sae anu kadua hablum minanas hubungan sesama manusia anu katilu hablum minal alam hubungan sareng alam semesta ari nu di Aceh ayeuna kamari bencana eta hubungan sareng naon nu ruksak tah gitu karena su yuk orang bahas anu tilu ieu dugi kata bu tadi wae enggal-enggal mulai ngarah geuat balik pak urang teh hoyong di kawitan teh ngarah enggal gerak wih darada nyeri hate poe ieu mah nah saat nyeri hate Persib eleh menang draw serius ayah hasilnya terus ayah kabar teh acan ibu oh acan ibu mah teu penting main bola mah nu penting ayah Bapak Soekarno Hatta di buminya anu eta we nu Bapak Soekarno Hatta di kopeah bari senyumna katingali wawasnya pak teh eta nu beureum teh janten orang dieu mah orang lengkong mah kana artos teh mani beureum ibu kana hejo mah 20.000 gentos gerak gentos orang dia mah resepna kana artos teh mani tah kitu asing bareureum we Bapak Ibu nu kahiji hablum minallah rajab mah urang sing seueur ka isin ngamulyakeun sasih rajab naon atuh nu kedah dipidamel ku urang katakwaan teh hubungan ka Allah hablum minallah hari hubungan ke Allah mabuk ngan hiji salaresna mah salat sakitu ya pak dan ternyata Nabi get dimi'rajkeun ku Allah teh pan kenging kabarna teh eta salat hari ibu salat nu abot naonna da bapak mah abot teh salat ka masjidna hari ibu naon nu abotna pak saur Nabi nu abot mah ibu-ibu teh tepat waktosna upami bapak mah ka masjid maka tingali bapak ibu upami jumatan di masjid dia pinuh pak lebetna istri pamagat hari asar pinuh nah ieu teh nu jumatan bapak nu apal ibu
katingali atanapi bapak aya di bumi asar. Masya Allah Pak eta cenah Pak, ieu teh luar biasa. Indonesia teh sanes ekonomi sulit, Indonesia teh ibadah anu sulit. 2 minggon kamari Pak, aya kabar anu mengejutkan 2 ta Pak. Nu kahiji, kabar kahiji. Ngantunkeun Bapak Kiai Haji Muhammad Jazir SP anu gaduh Masjid Jogokarian. Teras enggal keneh anu ngantunkeun teh pimpinan pondok pesantren Gontor. Antunkeun. Anu kaduana Pak, berita saja bingantunkeun teh urang dapat berita kabar ti Kementerian Agama guru PAI sa Indonesia anu ngajar di SD teu paseh maca Quran 58%. Jadi eta teh langkung ti satengah Pak 58% teh. Berhartos guru PAI 58 jalmi tina 100 teu paseh maca Quran. Maka ieu teh PR kanggo abdi sareng Bapak Ibu, hubungan ka Allah ternyata Pak anu kedah dibereskeun teh ekonomi bade saruksak kumaha dan nu ruksak teh hubungan ka Allahna. Allahu Akbar, cobi Allahu Akbar teh Ibu emut keneh upami aya gempa ucapanana naon? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ari dina adan aya la ilaha illallah. Ari la ilaha illallah dina adan sareng aya gempa, deg-degan nu mana? Bu, dina gempa mah urang teh deg-degan. La ilaha illallah. Ari nguping nu adan la ilaha illallah deg-degan teh. Tuh. Jadi rupina mending bari gempa adan teh Pak. Nauzubillah bunya ngan eta teh buktos geuning aya nu kitu mah aya nu maot wargi deg-degana luar biasa ucapanana innalillahi Allahu akbar astagfirullah Pak nguping Allahu akbar dina adan mah hare-hare muhu nah benten eta teh bu Allahu akbarna dina adan sareng nu musibah sami nu eta. Maka kanggo abdi sareng Bapak Ibu bismillah Pak hubungan ka Allah teh anu disaekeunana hubungan ka Allah teh salatna. Maka anu barabe ayeuna teh bu kamurang kalih aya keneh ngaos tos magrib di dia barudak seueur keneh di dieu nya mudah-mudahan Pak sararehat Bapak Ibuna sadaya barudakna engkin upami urang tos teu aya ngalajengkeun perjuangan urang ka masjid. Da geuningan Indonesia teh juara hiji Pak jumlah masjidna 800.000 Bapak Ibu kirang langkung masjid di Indonesia. Jawa Barat juara kahiji Pak pang seueurna masjid ti dieu wae angkat dugi ka jalan raya mendakan masjid tos seueur ari jamaahna jamaahna teh eta Pak anu eta we deui nu eta anu kapungkurna laki-laki piceun elna maka saha we nu laki-laki piceun el jadi aki-aki ta ieu Pak nu ngaos ge ieu ibu ge cara rantik leungit cekna jadi tuh ieu teh ara rantik seseueurna mah anu cantik nama ieu we eta nu ararano pan sapalihna mah ieu teh ara rantik sadaya ge eta luar biasa Pak ku Allah teh dijajab urang kana pemahaman sok salat anu dijagi Pak. Masjid menarana ieu sae Pak aya menara kanggo naon menara di urang mah tos robih Pak menara teh janten ciri masjidnya janten upami abdi milarian masjid kantun tingali we oh itu aya menara kantun sumping kadinya eta teh masjid kapungkur mah ibu masjid di zaman Nabi teh kanggo adan janten nu adan teh naik kana menara maka nu adan teh kapungkur Pak Bilal naik wae kana menara Allahu akbar ngajak ka kanan teras ka kiri Allahu akbar ternyata Masya Allah kapungkur kanggo adan ai speaker ya di mana disimpen toa dina menaranya tah kapungkur mah Bilal nu naik Kang hajinya ayeuna mah speakerna toana nu di ditu anu ada nama dihandap
Ibu kahartosnya janten saha nu pangseringan naik kapungkur di zaman Nabi? Tah, ibu berarti sanes ahli sejarah. Mohon, padahal ibu-ibu mah terkenal Pak, ibu-ibu mah terkenal ahli sejarah. Mun batur meuli kulkas teh peuting-peuting oge kot apal we si eta meuli kulkas. Mohon teh ahli sejarah Pak. Jadi lamun aya kejadian di mana wae aya tabrakan ku ibu-ibu mah eta carita anu pondok jadi luar biasa. Ibu punten di zaman Nabi anu sering naik teh sanes Bilal, tapi Nabi Pak. Tapi Nabi mah seumur hidupna teu pernah adan, teu pernah qomat. Janten bilih ibu gaduh suami nu teu pernah adan saumur hidup dugi ka ayeuna sareng ibu teu pernah adan. Eta teh nyontos saha? Tuh, ya alhamdulillah cenah Ustad pun lanceuk masih ga Nabi. Nah, cenah siga Nabi nya teu pernah adan. Ari qomat tara cenah. Pun lanceuk matara ngan Nabi mah Pak teu qomat, teu adan, teu qomat jadi imam sakitu we. Mohon upami ibu gaduh pasangan bapak tapi tara adan tara qomat atuh janten imam, maka di bumi teh nu janten imam saha? Bapak da teu tiasa jadi imam di masjid sadaya. Tah Pak Nabi nu paling sering naik kana menara patarosana teh bade naon atuh Nabi Pak da teu adan teu qomat manya ngaimaman dina menara. Ternyata Nabi teh ningali ti luhur teh Pak, ditingali rakyatna teh, ditingali hiji-hiji bumi na teh Pak. Mana nu teu kaluar haseup poe ieu? Atos Pak. Naik Nabi teh da presiden, naik dan Nabi teh pamimpin, tingali pati enjing-enjing teh. Ieu teu masak ieu, teu kaluar haseup. Lungsur deui Nabi Pak, majeng deui ka luhur da ngabuktoskeun ditingali nya ieu mah tadi teu kaluar haseup. Lungsur Nabi teh teu lami naik deui sering Pak naikna naha da ieu bumi katingali teu kaluar luar biasa Pak. Ayeuna Pak RT Pak RW naik menara moal katingali tah haseupna oge ayeuna mah. Mohon kahiji nya henteu naiknya Bu, anu kadua na da moal katingali atuh haseup ayeuna mah ku kompor sadayana oge. Bu, kapungkur mauhun Pak ku Mejikom, kapungkur mah Nabi eta teh memastikan bahwa jika saya makan rakyat harus makan. Upami rakyat teh tuang abdi moal waka. Pamimpin urang aya nu kitu Bu. Henteu seueur meureun ibu seueur nu kitu teh minimal atuh upami sanes presiden, gubernur, atanapi wali kota, atanapi bupati, atuh bapak di bumi bapak teh alim tuang lamun ibu teh acan luar biasa. Udah teh acan masak. Bapak teh di luar tuang sareng sate saur Nabi naon nu dituang ku bapak sate di luar kedah dituang sate ku istri sareng ku putra jadi we mekal mungkus gitu Bu. Ieu mah kadang kawis teu mungkus uih ka bumi teh bau naonna bau sate we hungkul ari satena teu masihan nyeri hate Ibu. Eta nyeri nage hoyong talak tilu sakalian. Pak, iya hubungan ka Allah, salat, maka Nabi mah kapungkur ya Allah, para sahabat salat teh ka masjid alim telat, aya nu telat sahabat teh Pak ka masjid teh telat. Daya tamat telat salat asar atuh anu nyebabkeun anjeunna telat ka masjid salat asar teh disodakohkeun. Kabayang teu Pak upami abdi sareng bapak siga kitu masyarakat diurang upami telat ka masjid disodakohkeun beuh DKM lieur. Nah DKM lieur di zaman Nabi upami telat salat disodakohkeun anu nyebabkeun telatna. Telat gara-gara kebon korma disodakohkeun. Ayeuna diurang telat gara-gara ngurus wae sawah disodakohkeun sawah.
pan DKM tah lieur gara-gara HP nonton TV telat ka masjid atuh HP jeung TV disodakohkeun bah berat DKM lieur eta HP rek dikumahakeun. Bapak Ibu ieu tawis ti Allah pantes dina salat mah aya keneh nu cilaka fawailul lil musallin cilaka jalmi anu salat alladzina hum an salatihim sahun salatna teh lalai ari lalai teh engke deui engke ari ibu upami bade salat ye ningali seuseheun langsung abdas langsung nyeseuh aya geroheun ibu teh ngalangkung karena geroheun bade abdas tadi nama eta teh ibu langsung abdas langsung gegero nah ibu langsung nyeseuh langsung gegeroh kunaon cobi maksudna Pak meh jongjon meh sakalian ngarah salatna khusyuk teu mikiran geroheun teu mikiran seuseheun eta teh alesan da eta bu geroheun atos seuseheun atos ibu dina salat teu emut nanaon emut Allahu Akbar brai deui wae ibu teh luar biasa maka punten bu ibu mah saur Nabi seueur telatna ari bapak seueur naonna seueur teu ka masjidna maka abdi sareng bapak ibu teh sadayana ge nuju diuji teh Pak ibu kantos tuang ka gegeletah cek kurang uyahan deui patarosanana kantos ka gegeletah ada ibu mah pengalamannya tos lami tah ieu nu arali teh kantos ka gegel gaduh masalah naon jeung letah jol digegel sok aya anu aneh Pak eta bala-bala sareng cengek kagegel urang teh letah teh aduh teras we hati-hati da teu lami ngegel deui cengek kagegel deui aya nu kitu patarosan Nabi ari ibu tuang sadinten sabaraha kali 3 dina 3 kali eta nuang sangu sabaraha kunyahan tara dietangnya tapi upami kesehatan kapungkur orang diajarkeun Pak 30 genep kali teteh muhun ibu osok dugi ka eta hitunganana capek teu enak manten Pak justru eta teh ngarah teu enak jadi teu seueur teuing eta teh tapi tingali Pak berhartos tina sapiring ibu teh eta ngunyah sering pisan berarti sudah terlatih tos jago atuh nah kagegel keneh walaran ibu nembe rusuh nu kadua Pak kunaon takdir Allah eta paling gampilnya Pak ternyata aya bu saur Imam Nawawi kunaon aya jalmi eta nuju tuang teh kagegel keneh letahana saur Imam Nawawi mah bu ngajelaskeun ka urang eta teh cekap jadi tawis cekap jadi tanda sahebat kumaha we jalmi dina kahebatanana bakal aya ti jalikeunna ibu masak pinter teu ibu hebatnya masak nanya aya teu kantos hilap di uyahan maka ieu teh tawis Pak bapak teh jalmi sanes malaikat ibu teh jalmi sanes malaikat aya lepatna walaupun tos pinter gitu we ta ieu teh tawis kanggo urang sapinter kumaha we jalmi aya ti soledatna sapinter kumaha we jalmi aya geubisna ibu mapah tos sabaraha taun aya ti jalikeunna aya ti tajongna sok diseseulan teu ku bapak alhamdulillah saroleh bapak pan aya bapak-bapak sanes di dieu berarti di ditu duka di mana lamun aya istrina teh ti jalikeuh teh langsung we atuh tetempo cenah leumpang teh adi itu rading make mata atuh cenah leumpang teh atuh langkung bingung di mana aya jalmi mapah nganggo di mana-mana gitu sampean Pak maka Masya Allah Pak ieu teh tawis tahyu urang salat jagi atau minimal waktosna tos dididi ku Allah teh kamari subuh teh jam 4 kirang dugi ka aya waktosna kamari Pak urang sadaya tepang sareng subuh jam 4 kirang genep eta jam 4 kirang genep urang tos adan nguping adan
Atuh gugahna teh urang janten langkung awal tos dididik dilatih teras Pak ieu teh persiapan Ramadan. Maka wajar upami ku para ulama disebatkeun ieu Rajab teh bulan menanam, salat diantawisna ku urang ditanam. Maka ibu mah rewel dek tos salat acan. Bu, ari miwarang salat hukumna wajib sunat? Upami wajibnya, upami wajib, upami teu miwarang dosa teu. Saur Allah dina surat Toha pa ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholati, sok parentahkeun kulawargi aranjeun teh sing salat. Wastobir alaiha, sing sabar kacida mayunanana. Ibu sok sabar, sok ngambek. Sok rada aya tarik nanya Bu. Sakali mak neng geragugah, ujang geragugah, 2 kali ujang geragugah, 3 kali ujang geragugah, nu kaopat mapan tos rada beda bunya. Mani hese-hese teuing udang teh siga bapak maneh. Kadituna Bu padahal mah punten, ari ibu kenging pahalana tina ngagugahkeun atanapi salatna. Ibu upami ngagugahkeun kenging pahala teu? Tahu upami kenging pahala hoyong tereh gugah atanapi mending henteu gugah. Teu gugah mah maotnya. Hese gugah, Bu mending gampil mending hese. Atuh gampil mah jang gugah, neng gugah langsung gugah, ibu teh pahala nangan hiji. Mending berkali-kali jang gugah, teu gugah, hiji ti pahala teh. Ujang gugah, teu gugah, 2 pahala teh ibu. Ibu sok alhamdulillah teh lamun tos 5 kali. Alhamdulillah ya Allah boga budak teh hese hudang. Iya Pak, pantesan ibu teh kirang syukuran kalau ibu teh sehat kenging pahala, pahala teh ngahapus kana dosa, kadituna timbangan amal jadi beuki berat. Maka nalika ngagugahkeun teh sujang geura gugah teu gugah tah kenging pahala. Kantenan Rajab mapa dilipat gandakeun ngagugahkeun teh neng geura gugah teu gugah keneh wae 10 kali sareng sakali pahala ageung mana. Tuh, jadi mending 10 mending hiji. Bu, punten Pak sadayana ge ujian. Sakali digugahkeun langsung gugah eta teh ngajarkeun ka ibu supados syukuran. Nalika hese gugah berarti ngajarkeun ka ibu supados sabar. Jadi sadayana ge alhamdulillah ya Allah pun anak teh sesah gugah nu ieu mah mudah-mudahan abi teh kenging pahala tina seueur ngagugahkeunan. Siap Bu? Teu siap ya. Ibu bade gentosan wae tuker tambih. Ieu teh budak saha atunya cenah urang gentosan we jeung nu sanes. Ulah Pak. Maka ieu teh tawis yuk salat madamung 5. Mudah-mudahan nu 5 nu wajib teh kajagi sadayana Indonesia beres salatna beres sadayana Pak. Maka punten abi teu terang ya Pak program Ciamis tapi Banjar setiap jam 11:30 setiap jam 2:30 atanapi tabuh 3 kirang 15 sadaya ASN wajib eureun damelna wajib eureun rapatna kudu siap-siap salat lohor salat asar. Samantawis nembe 2 Pak di Banjar anu dicek sadaya PNS ASN nyaeta salat lohor sareng salat asar. Walaupun ku abi ditaros ari eta teh di absen henteu cenah. Pak upami kitu teu di absen nya nu salat-salat anu henteu. Damal di absen. Hari damal di absen ibadah sanes Pak. Damal we atuh damal ibadah sanes. Ibadah wios teu di absen. Wios kanggo naon padahal tos dicatat malaikat. Mantak sok aya nu protes mani di absen sagala rupa cenah ieu teh. Geus dicatat ieu ku Allah ge ternyata Islam ngajarkeun disiplin. Kenging teu Bu upami 5 waktos di absen. Kenging kanggo disiplin Pak. Maka punten upami disiplin teh ngawitan di bumi we di bumi Masjid Jogokarian mah di masjidna Pak setiap jalmi lebet ka masjid teh aya fingerprint cet kantun kieu
didata heula sadaya sa masjid ieu teh saha wae nu ka dieu, teras setiap lebet di absen engke tos 40 dinten teu kalangkung salat berjamaah di masjid bari teu pernah telat kenging hadiah umroh. Ta eta mah di Masjid Jogokarian, insyaallah engke mah di masjid ieu sakitu ya Pak. Ngan berarti aya tugas nu ngabsen, tah upami di absenna ditulis rada hararese, mending meser fingerprint, didata sadayana tah kararieu. Siapa? Teras di masjid itu mah aya ATM beas. Lebetkeun kartu keluar beas sanes artos Pak. Ai cenah eta dilebetan aku saha atuh? Dilebetan aku nu seueur beas lebetkeun kadinya, anu seueur langkung beas lebetkeun kadinya, anu teu gaduh beas kantun kadinya. Kartos Bu, nyandak nuhun. Ternyata begitu tertibna Pak. Maka wajar upami Masjid Jogokarian adalah masjid terbaik se-Asia Tenggara urusan administrasina. Masjid teh pinuh Ibu, atuh tiap subuh tuang bubur. Saha nu masakna nya tukang bubur atuh Ibu. Janten Pak, eta tukang bubur teh gaduh naon? Gaduh kerjasama sareng DKM. Pokona dibayar ku abdi tiap dinten kedah seep. Pangaosan siga kieu tos beres subuh teh pangaosan, bapak ngupingkeun pangaosan, ibu taruang bubur, beres ngaos, ibu beberes naon piring, teras bapak taruang bubur. Atuh barudak nu ka masjid teh di jajanan 5.000 duit ka 10.000, ibu teu kedah ngemutan masak, teu ngemutan jajan, datos di jajanan ku saha DKM. Lieur nya Pak. Sok gerapa orang mah ngabayangkeun age lieur atuh. Ternyata ibu eta masjid berjalan dugi ka ayeuna siga kitu. Aya nu sumping. Abi teh leungit dompet, ari bapak di mana? Abdi di Jakarta. Oh, bade uwihna nganggo mobil, nganggo kareta, nganggo pesawat, ditawisan. Acenah bade nganggo pesawat, hayu dijajab ka bandara. Sanes di Pasian Artosna Pak, dijajab ka bandara. Dalamun di Pasian Artos nang kita kieu bade kana pesawat di Pasian we Artosna 1 juta naikna makana mobil sakitu we ngarah aya leuwihna tuh Pak. Makana di Jogokarian mah Pak ku DKM dijajab meser we meser tiket dipangmeserkeun atas nami bapak eta, akhirna anjeunna naik pesawat tos nyepeng tiket teu nyepeng atos ai tuang kumaha di Pasian dina pesawat. Ari engke di ditu kumaha? Ta eta dipangmesenkeun tiket kanggo uih ka bumina beres. Teu nampi artos. Siap Bu? Siap we heula. Ta ieu teh Pak. Ieu teh masyaallah Pak, urang teh ngabringkeun jalmi ka masjidna ge bareurat ieu teh sing sarehat we sadayana saling mendoakan, saling mendukung, mudah-mudahan salatna kajagi sadaya, beuki sae sadaya salatna supados hablum minallah nalangkung sae. Anu kadua Bu, hablum minanas. Ari hablum minanas tepapun ten di zaman Nabi aya istri rajin pisan salatna tahajud tara kalangkung ngaosna ge tara kaliwat. Pas maot saur para sahabat teh Nabi ieu mah pisurgaeun. Ai saur Nabi Pak sanes ieu mah pinarakaeun. Rajin salat Pak. Pak salatna ge teu kakantun sanes nu wajib Bu, anu sunat salat tahajud. Ari saur Nabi teh ieu mah pinarakaeun. Atuh saur para sahabat teh henteu Nabi abdi mah ningalina ge rajin jalmi ieu teh salatna ge luar biasa pasti pisurgaeun. Saur Nabi henteu pinarakaeun. Tas ditaros ku Nabi teh. Nabi teh ditaros atuh Nabi kunaon? Saur Nabi teh sabab tatanggina nyeri hate wae kuletahna. Tah Pak punten, hubungan jalmi sareng jalmi mah ngajagi letah, saling tolong menolong. Ibu orang diajar husnudonnya. Ibu pami anu sesah husnudon suudon. Husnudonnya sesahnya Pak. Padahal mah gampil ya teteh. Contoh Pak, iya teh tara ka masjid jalmi teh. Padahal mah sehat kene. Rupina mah sanes ka masjid ieu Pak, ka masjid anu sanes. Eta we husnudon teh
Dugi kapunten Pak, di Jogokarian mah aya nu tara ka masjid disusul ka bumi, ditaros. Bapak kenapa tidak pernah ke masjid? Walaranana Pak, luar biasa Pak, walaranana aneh, teu tiasa salat, teu tiasa bacaan salat Bapak. Jadi jalmi eta teh tara ka masjid disusul ka bumi, teu tiasa salat. Tugas DKM teh nulungan, ditaros Pak, bade diajar di masjid moal, diajar salat, isinen banyak kolot diajar. Atuh begini Pak, Bapak mau nggak kalau ada guru dari masjid mengajarkan Bapak salat? Tah cenah ieu mah bade diajarkan salat Pak, dugi ka tiasa salat, tos tiasa salat ka masjid, ta eta intina sesama jalmi silih tulungan. Punten Pak, lamun ibu nguping kaawonan tatanggi, resep nyebarkeun, resep nutupan. Geuning sami. Aduh aing tapi ngawas osok. Alah sia ieu kumaha? Ari salat tara kalangkung. Sedangkeun saur Nabi lamun nguping aib tatanggi, lamun nguping aib wargi, tutupan, ngarah ditutupan keawanan orang kusaha. Luar biasa punya. Ida resep nama sing nepi be ka batur. Kadituna teh eta pangabotna, maka letah urang teh ya Allah. Padahal mah punya eta jalmi teh sami siga urang gaduh dosa, itu gaduh dosa, urang ge gaduh dosa. Punten Pak, dina paripaos bahasa Indonesia mah aya nya semut di seberang lautan terlihat, gajah di pelupuk mata teu katingali. Pan gajah teh badag pisan eta teh sirung di ditu katingali, ieu teh tawis bubatur dosa leutik oge kapanggih wae. Ari dosa urang nu sakitu ageungna sok tara karaos. Ibu ya punten terang nyinyir teh. Naon atuh nyinyir teh Pak bahasa Sunda? Ang naon cobi? Naonnya Pak anu enakeunana? Apokona mah teresep we lamun batur iri dengki we Pak nya. Bu punten. Ari iri sareng ngaca sami teu Pak? Dengki iri ka batur sareng ngaca sami teu? Ibu sok ngaca tara sami teu sareng eta dengki ka batur? Atau lebih beda? Ibu Wihandi, ari dengki ka batur sareng ngaca sami benten? Benten Pak, tapi aya samina, sami-sami peryogi kaca. Ibu upami ngaca kada aya kacana teu? Katingali teu ibuna? Tah siga urang dengki ka batur ge mending si ngaca we teh supados katingali urang. Mohon Pak, urang teh seueur sibuk kana naon Pak? Kana sobekna atanapi punten. Urang teh seueur sibuk ningali noda atanapi naon kokotor dina acuk batur, bari hilap urang teh ngaput kana sobekna baju urang. Maka dina urusan hubungan sareng sasami, Pak, silih tulungan urang teh. Kamari di Aceh dugi ka aya gerakan 10.000 urang teh dugi kasayan teh ka Aceh, hatur nuhun Bapak Ibu, mudah-mudahan dibales kuno langkung saya ku Allah. Teu ageng Pak, tapi abdi nitip ka Bapak punten Pak, ieu mangawakilan diri abdi sareng umat Islam nu sanesna. Upami Ibu di Pasihan Cai sareng Bapak ayeuna di Pasihan Cai, ieu mah titip Pak, seepkeun. Punten Pak. Cai teh dileueut we diregot saragot bari teh diseepkeun patarosan abi eta dieueut ku saha? Bu, upami tos beres ta Ibu pangawasan dicandak uih teu eta cai? Diseepkeun ku saha eta cai? Pak seseueurna dipijet. Punten Pak, da urang teh pedah meureun seueur cai. Punten pisan Pak, ieu mah titip abdi sami Pak eta teh. Abdi nuju ngaos di Gaza Pak, titip urang lamun ngaleueut cai seepkeun. Di Gaza mah Pak cai sakieu 8 jam ngantosanana. Cai sakieu Pak, ngantosan cai sakieu 8 jam. Ngeclak cai teh.
bari engke teh tos ngecelak teh pan teu dipasak siga ieu cai teh ras dileueut Pak dileueutna teh sanes ku nyalira bagi-bagi Ibu. Di Aceh ge sami ari tsunami sarang banjir bandang teh Pak bentena saalit tsunami mah nyandak naon we cai teh ari banjir bandang mah panyandak naon taneuh ari taneuh mah pa sifatna mengikat lamun tos garing jadi teas maka bumi teh teu beres-beres dugi ka ayeuna teh dibereskeunana naha taneuhna teas lungsur hujan becek deui Pak leur eta bumi teh kan kalebetan ku naon ku taneuh mobil kalebetan ku taneuh dugi ka aya eta mobil ribuan Pak ternyata seueur jalmi dilebetna urang teh kaditu Pak hoyong cai sakieu di ditu teh hese maka kamari titip di Gaza titip di Aceh punten cenah ustad upami ngaos wartoskeun kanu ngaranna seepkeun cai teh upami teu seep ge cai teh canda ka bumi mun anu atos mah atos yang terenang ieu manu teu acan mungkin teu kaing dipiceun kitu Pak da eta teh DKM oge bingungeun manya disedotan ku DKM Ibu tah ieu urang teh ngabantos teh da ieu teh tuangeun janten kasayan Rajab teh dilipat gandakeun ngaleueutna maka punten ieu mah titip Bu tina kesehatanana ari ngaleueut teh sanes sepeda haus tapi harus Pak ayeuna Pak abdi upami ka rumah sakit mendakan murang kali anu yuswana teh 17 ka handap cuci darah Pak cuci darah seueur barudak aya nama cuci darah stroke sanes dikolot jantung sanes disepuh barudak salah sawios penyebab paling ageungna Pak kirang cai tehnya babari maka cai teh Pak sanes sepeda haus teu haus ge harus eta teh maka tina kesehatan maningpanya kedah sabaraha nih 8 gelas cenah urang masa cekapna we tingali dina kahampangan upami kahampangan herang ta eta sae lamun kiruh ta eta teh dehidrasi nganda abi mah sareng bapak ibu tara dipikiran jadi sararehat sakitu we jadi anu mantak teu damang mah dipikiran Pak eta teh abdi kolesterol bapak ibu kolesterol tinggi dan umatak jadi kolesterol nama di pikiran Pak abdi sadinten kantos tetuangna naon tapi ngojai sedangkan abdi teu tiasa ngojai kantos teh Pak abdi teu tiasa ngojai tapi da maturan barudak ngojai jadi we abdi teh ngojai nganggo pelampung salami ngojai 3 jam abdi stres Pak sieun ti karelep tetuang abi Pah teu nuang naon pokona mah endog lah sarapan 3 siki henteu dianggo nu beureupna dipiceun Ibu eta tensi 180/118 eta pernah pas 118 sanes tina tuangeun tina pikiran da sieun naon tah eta teh sami sareng anu sieun ditagih hutang eta teh sok naek eta teh sieun ditagih utang sieun seueur pokona seueur ka sieun maka Pak ya Allah hubungan sareng jalmi mah urang teh naon silih tulungan be silih bantosan kapungkur maduka di dieu mah rupina aya keneh Pak aya rantang keneh rantang di Banjar mah Pak duh tos seep teh di dieu mah rupina upami ibu teh uih piknik tehnya dina rantang teh kata tanggi teh nya ece ka besti Ece yo abi teh balik ti Singaparna batur mah Singapura pan urang mah Singaparna we Pak ti Singaparna ieu teh aya tah aya oleh-oleh peuyeum mah cenah teu ageung teu seueur ieu mah atur lumayan we ku ibu teh dibuka bari eta teh Pak naon rantang teh tara uih kosongnya Bu ku ibu teh dilebetan naon we atuh antosan sakedapnya ieu rantangna eta teh bari dieusihan ku beas ku naon we pokona mah ibu teh ya Allah Pak eta teh luar biasa maka kapungkur mah pan model jumsi atanapi naon we eta teh opsih teh tos biasa pan ayeuna mah di kota Pak hare-hare aya nu maot ge teu apaleun saha nu maot
Urang mah di lembur alhamdulillah seueur keneh nikmat Pak, nikmat tatanggi teh raos keneh. Di kota mah aya perung dugi ka maot teu apa tatanggana saha. Mun pan uih wengi Pak keluar enjing-enjing. Atuh kadinya teh terang pas maot eta teh saha cenah maot teh pedah tatanggi we kadinya. Ternyata luar biasa Bu, hatur luhun tah Bapak Ibu tiasa istiqomah teraskeun Bu teu keing hoyong pindah ka ditu entos cicing di dieu. Caralik di dieu syukuri. Cenah capek abdi teh ka sawah wae punten Pak. Abdi mah neda sareng barudak. Da memang sisi sawah tapi sisi batur, nu batur sawah teh. Panabi mah rompok teh diskotik mewah. Di sisi kota saeutik mepet pisan ka sawah. Payun pengker kiri kanan sawah, tiap bugah teh muka pantau sawah batur. Sareng pun anak teh calik we ningali sawah. Da sok aya nu gandeng bapak-bapak teh upami nuju wah tos baleuneur eta pare. Ibu-ibu teh wah eta gogorowokan. Atuh abi teh ngajarkeun ke budak teh da budak ngobrol apa cenah kenapa ya cenah itu digebah-gebah cenah diusir-usir cenah burung teh padahal burung mah tidak makan banyak dek burung teh teu dahar loba henteu ngan babaturan loba teh kadituna bisi ruksak Pak punten ya mah Pak abdi neda sareng pun anak sareng pun bojo ngahulang heula ngahulang teh ngemutan ya Allah ieu pare dukati mana parena kabayang anu melakna kabayang anu maculna kabayang anu ngoyos tandurna Pak eta sadaya dugi anu ngagebugna sadaya kenging pahala tina naon nu dituangna abdi teh kitu sina syukuran ka barudak teh ade mah teu kudu melak kapun bojo kitu sayang mah teu kudu melak kumaha lamun ka sawah riweuh kan urang mah kantun calik meser ge mani hoyong pinili hoyong nupang saena pang dipang meserkeun ge nupang saena sok urang mah kantun calik ulah wae ngeluh pinarakaeun bapak teh seueur pahalana ieu teh sareng ibu karaos teh Bu rupina mah ibu sareng bapak nu gaduh sawah kadituna sok tani keneh kenging pahalana teh tinu taruang eta teh da rupina mah anu tuang bari ngahulang bari ngalamun teras kadituna bari ngobrol teh siga abdi sanes abdi wungkul tempe wepa tempe abi mah dugi kadibahas kacangna ti mana Pak dek ieu teh tempe sae ieu teh tiasa langsung diemam ieu teh tempe teh teu kedah digoreng oge tiasa langsung diemam ieu teh tempe na ge ti Vietnam ieu teh tah urang Vietnam teh kenging pahala ti urang nu dituang teh dugi buka kituna ngarah syukuran da kadang kawi seueur harta ge kirang wae aya nu seueur harta maot nah cenah nu seueur harta maotnya da saep rezekina saep we jam 8 ieu teh tabu hubungan ka manusia mah urang teh silih tulungan we cenanya urang mah tos biasa euceung ngagentosan ieu ngagentosan beas abdi gaduh gula beureum ngagentosan Pak di lembur mah aya keneh ngagentosan di kota mah pan kiuris palalieur itu teh nu katilu Bu hubungan ka Allah sae hubungan ka manusia sing sae silih tulungan ngajagi sesama wargi urang teh nu katilu Pak hubungan sareng alam punten Pak ari alam mah singket saur Nabi saha wae anu melak naha papelakana teh bermanfaat naha saha wae anu tani saur Nabi asal dituang ku jalmi atanapi dituang ku sasatoan maka eta teh janten sodakoh ibu teh melak cengek tatanggi teh nyuhunkeun ka ibu ce aya cengek aya atuh abdi teh nyuhunkeun lah kanggo itu budak teh hoyongan sambal ku ibu dipasihan eta teh sok kieu ning euceun digentosan atuh sabarahaeun cek ibu teh kumaha lah teu kedah atuh pirage naon cengek punten Pak payuneun Allah saur Nabi sanes pirage sakitu we saur Allah mah cengek anu dipasihkeun ku ibu anu dipelak ku ibu dugi ka anu ngahajakeun dicebor lagi ku Cipapang ngarah lada kacida da enjing lagi enjingna teh langsung ditaroskeun eueuh ari kamari kumaha ceuk budak eta sambal lada pisan cenah teu diwartoskeun ku ibu teh padahal mah dicebor teh ku ibu ku eta Bu
Ternyata masya Allah, aya daun bawang, ya sih. Habis itu keur ngesop tapi teh aya daun bawang daun cik atulah ngagentosan. Teu kedah ngagentosan sop we tah saperiyogina. Bu, surawung, Bu. Wawangi nu kitu Pak, kadang kawis mah teu sapira teu sabaraha, tapi payunan Allah mah eta teh dinilai sedekah. Kadituna Pak saur Nabi, saha wae anu motong pepelakan man koto asidrotan sawaballahu ra'sahu finnar. Saha wae anu motong tatangkala nu mangpaat pikeun manusia bari teu dipelakan deui Pak, diganjar ku Allah sirahna dina neraka. Jadi nu ngaruksak alam teh pinarakaeun kitu. Mantak abdi sareng Bapak Ibu miceun sampah teh ka mana? Ka tempatna, ngandi urang sok ka mana? Aya solokan ka solokan, aya susukan ka susukan, teuing Pak. Eta teh ruksakna mah pan teu di urang, di lembur batur. Banjirna teh di batur, di urang mah henteu. Ya Allah, ya Rabb. Mudah-mudahannya Allah teh ngalungsurkeun kasayan urang ngajagi salat, ngajagi hubungan papada manusia, ngajagi alam semesta. Mudah-mudahan janten kasayan dipeureun Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sadaya kasayan Bapak dina sasih Rajab ieu dilipat ganda ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sadayana seueur rezekina, diluaskeun hartana, dihapunten dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Nasihapunten Bapak Ibu sehat sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.